Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Ki Sunda tiasa nepangani pamirsa dina acara anu maneuh saban wayah kieu nyaeta ngidangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda dinten kamari anu judulna Ganjaran Hutang Kanyeri bagian ka-14. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Yap Nyai Geranang Tung, hayu urang ka imah Bapa heula. Sing kena Allah saha wae nu ridho pangmawakeun orokna. Ceuk eta kokolot kampung bari ngareret ka salah saurang jalma anu kabeneran aya hiji awewe ngora keneh daekeun mawa eta orokna. Sanggeus eulis Marlinah cangkat nangtung tuluy pada ngagiringkeun ku jalma aya puluhna, malah diantarana aya oge nu hayang puas make ngongkoyangkeun kararas daun cau geus garing disampaikeun kana beheung eulis Marlinah dibarengan ku surak manis seah kawas nu surak dinu lalajoaneun. Harita kabeneran keur hade poena Batara Surya geus rek tunggang gunung cahyana hibar semu beureum netelakeun arek ganti waktu. Leungit wanci berang bakal tepung kana wanci peuting anu tetela pertanda kamurahan pangeran mere kalonggaran pikeun makhlukna anu rek neangan dahareun atawa mamangsa dina waktu ti peuting. Kitu deui hiji awewe nu tayalian eulis Marlinah dina waktu harita geus asup ka hiji imah kokolot kampung. Samalah geus dititah diuk kalawan pada ngadariung ku sababaraha urang jalma anu araya di dinya sarta teu lilapok kokolot kampung nanya ku jalan caritaan anu leuleuy. Ari Nyai teh saha ngaran? Eulis Marlinah, jawabna bari melenguk tungkul. Kieu nya Bapak rek nanya ka Nyai, kalawan ku Nyai kudu dijawab anu satarabasna pikeun kasalamatan Nyai. Ari Nyai teh boga salaki atawa henteu? Ngadenge pertanyaan kitu eulis Marlinah teu buru-buru ngajawab anggur ngabetem bari sirah tetep tungkul. Kituna teh lain kuna naon tapi seolah-olah keur mikir lantaran ceuk pikirna ngabejakeun boga salaki kumaha, teu ngabejakeun kumaha tapi najan kitu ge teu buru ngajawab bari lumengis. Bapak perkawis caroge kenging disebatkeun gaduh teu gaduh abdi teh. Disebat gaduhna moal nya abdi gaduh budak nyatana nya ieu pisan anu pajarkeun. Ceuk nu sanes mah pajar bade dipiceun. Ketegaduhanana kumaregi reg eulis Marlinah nyaritana teh dikebatkeun kusabab kaburu hatena ngalenyap ras ingat kana kanyerian tinu jadi salaki nu sakitu peurihna. Kumargi kumaha Nyai? Pok caritakeun ulah ragu-ragu. Kapan tadi ge ceuk Bapak minta perjawaban anu sacara terang-terangan supaya bisa jadi aya kasalamatan keur ka Nyaina. Ceuk kokolot kampung nyaritana teh mani leuleuina karebubuhan ninggang di hiji jalma kasebut pangurus anu geus ngabogaan dadasar rasa di kamanusaan. Atuh pok deui eulis Marlinah neruskeun caritaanana. Hapunten Bapak, eulis Marlinah nyelang heula nyusutan cipanona ku tungtung kabaya nu geus rajet. Ku ayeuna abdi sasaurat henteu pantos tatag teh sanes kusieun atanapi rumaos gaduh dosa bade ngalakukeun tabeat sato namung ras ku katunggaraan diri abdi anu teu disangki baris nyandangan hirup anu sarupi kieu. Malih upami teras panjang elingan dina waktos nuju di sisi jalan kareta kalayan kareta nuju majeng anu sakitu nyebrutna sigana raga abdi teh janten mamangsa kareta api. Sinareng ieu pun anak anu masih keneh dilebet kandungan. Namung abdi emut kana kaimanan sanaos diri abdi nuju aya dina kasangsaraan oge. Keheulaanan ari kedah ngorbankeun jiwa ku sacara kitu mah anu sanes waktosna dipundhut ku Gusti Nu Maha Suci. Tina perkawis apana ieu pun anak kantenan aya keneh mah
Namung dina waktos abdi nuju ngadag 4 sasi. Ku ieu pun anak. Abdi teh dipirak kalayan pun lanceuk ti harita henteu pendak deui duka di mana ayana. Oh, jadi nyai teh parantos dipirak ceuk kokolot kampung nyaritana jadi adab kalawan meuni sopan nakara siga nu ngarasa milungah las kana carita anana Eulis Marlina. Laras kitu Bapak, jawab Eulis Marlina hatena ngadak-ngadak jadi rada caang sarta pok deui nyarita. Anu salajengna saatosna abdi dipirak sareng apana ieu pun anak lajang kalunta-lunta teu puguh nu dijugjug estu nurutkeun indung suku teh sanes heureuy. Kumargi abdi parantos janten jalmi anu nyatang pinang hartosna tos teu gaduh sanak baraya deui malih teu kapi-kapi acan. Atuh eta dina perkara urang milari teu daeun kumaha da panginten nyai teh hoyong barang tuang. Perkawis eta mah Bapak sakaparan-paran bae. Aya mendak aya henteu. Dina mendakna etang-etang buka. Dina henteu mendakna etang-etang abdi tirakat. Kitu sotenan sanes abdi kasebat jalmi pangedulan anu alim neangan kipayah. Ku jalan kula-kuli namung kumargi ku teu kiat teh komo bari sareng buruyang beureyeung mah. Kantenan upami diemu tina kanyerian tinu janten salaki mah dipirak nuju ka kandungan 4 sasi bari sareng abdi teu gaduh baraya-baraya acan. Aduh Gusti, matak baluas kadangkala saur abdi tadi ge ampir-ampiran bade ngagelengkeun maneh kana kareta. Namung ras kanu dilebat kandungan hiji jima turunan abdi asli. Tada teuing dina ngalayangna sukma abdi teh sajabina teu ditampi ku Gusti Nu Maha Suci diwuwuh ngabantun dosa ageung. Tah anu salajengna abdi bade nyanggakeun bobot pangayon timbang tarajuna ka Bapa. Bade dibeureum, bade dihideung, abdi masrahkeun raga jeung nyawa ka salira Bapa anu berwajib. Supados enggal-enggal abdi ditibanan ganjaran upami leres teh mah abdi dianggap bade miceun ieu orok. Abdi pasrah lahirna ka Bapa, batina kanu musik malikeun raga abdi. Ku ayana kitu teh taya sanes wireh ngemutkeun katunggaraan hirup abdi. Panjang umur atanapi pagiling gisik sareng nu sanes. Bari raga abdi pada ngakaya dugi kabuuk abdi janten turun dulu kieu. Awak asa pasiksak mah mangga abdi geratibanan hukuman anu satimpala sareng amal perbuatan abdi. Kalayan abdi enggal serenkeun kanu berwajib sajabina ti Bapa. Kitu omongan Eulis Marlina anu saolah-olah geus pasrah najan deuk di kitu di kieu oge geus moal nolak deui. Atuh ku ayana ngadenge caritaan Eulis Marlina anu sakitu ngagalindang bari nyurucut Cipanon kabeh jalma-jalma sakudu araya di eta imah saurang oge teu aya nu lemek nu nyarek estu pada ngaharuleng kawas nu bingung atawa nu milu sedih samalah pamajikanana kokolot kampung mah make jeung nalimba sagala sarta anu teu lila pokok kolot kampung nyarita deui. Tah geuning kitu dulur-dulur peneranganana ti si nyai teh kalawan Bapa moal bisa nerangkeun deui kusabab sadarea oge pada ngareungekeun cing ayeuna Bapa arek minta pandangan ti sadarea arek kumaha nyapi tanggungan jawab urang kalawan kudu dikumahakeun ieu jalma anu geus mere penjelasan kitu jalan-jalanna. Omong kokolot kampung nanya ka sakurnu araya bari beungeutna kabeh direretan tapi saurang ge teu aya nu ngajawab ngadon pating harulang siga nu baringung ngan saukur pating kariceu panonna. Kulantaran eueuh nu ngajawab atuh pokok kolot kampung nyarita deui. Dulur-dulur pikeun Bapa geus nyaho ku ayana dulur-dulur teu ngajarawab teh netelakeun geus ngarti meureunya tina caritaanana si nyai. Kartos Bapak, kartos cuk nu sawarehna ngajarawab samalah anu saurang deui mah hiji lalaki nu boga dosa ngaguntingan buuk Eulis Marlina make nyarita tamada menta dihampura sagala. Nyai sakumaha bieu nu dijelaskeun ku nyai pikeun akang kacida ngartina
kalawan nganuhunkeun kana penjelasan ti Nyai. Anu satuluyna ayeuna akang deuk menta dihampura kusabab akang rumasa dosa teu pupuguh anu teu jeung asak jajahan atawa kajurung ku hawa nafsu. Akang geus ngalakukeun hiji pagawean anu matak jadina batin Nyai nambahan raheut ku ayeuna akang geus milampahkeun ngaguntingan buuk Nyai. Ku kituna sakali deui muga Nyai ridho ngahampura kana dosa perdosaan akang anu geus dilakukeun. Akang anu sakumaha nembe ku akang disanggengkeun kalayan akang mundut gahapunten ka abdi. Asa kirang loyog kalayan tojaiyah pisan anu sakedahna mah diri abdi anu dihapunten ku akang sareng kuno sanesna. Margi moal nya janten kieu upami abdi henteu lepat. Namung sakituna deui insyaallah sami-sami urang silih hapunten. Sinareng abdi nampi nuhun kana ganjaran hirup abdi anu parantos ka alamah dina mangsa ieu. Sawangsulna ti bapa nya kitu keneh atuh Nyai, muga ngahapunten kalayan ulah dianggo alit manah. Ku ayana Nyai nuju nyandangan ganjaran. Saur Nyai teh mah ceuk kokolot kampung menta dihampura kalawan mere pepeling ka eulis Marlina. Perkawis eta mah bapa moal dugi ka dianggo aral subaha kumargi parantos nasib abdi, parantos papasten ti Gusti Nu Maha Suci. Jalaran sifat jalmi anu masih keneh kumelip di alam panyawangan mah teu weleh aya bae cocobi kalayan ditampi lahir batin dunya akhirat. Mung abdi mah panuhun kanu kawasa teh mugi-mugi sina sagala rupi kanyeri kapeuri sinareng katunggaraan abdi dumugi ulah kasorang deui kupun anak mah. Kitu omongna eulis Marlina hatena asa beukit tambah bunga dumeh kokolot kampung nyaritana leuleui nakara kalawan anu sakitu dareh deh malah anu sejenna ge jadi kabawakeun sopan teu kawas mimiti. Sumuhun eta mah kitu bae Pak, were abdi aya kapriyogian anu sanesna bade unjuk permios bae ka sadayana ceuk salah saurang lalaki anu tadi ngagundulan eulis Marlina pamitan ka kokolot kampung. Padahal kewe atuh jang da sonten keneh jawab kokolot bari nangtung. Ieu atuh dapa aya kapriyogian sawios sanes waktos deui mangga atuh Nyai. Mangga bapa, jawab eulis Marlina bari sirahna unggok. Geus kitu mah jut bae jalma anu ngagundulan eulis Marlina teh turun samalah anu sejenna oge jadi kabawakeun baralik. Kari nu boga imah sapiri umpi jeung eulis Marlina anu araya teh kalawan teu lilapok kokolot kampung nyarita ka pamajikanana. Nitah mere dahareun ka eulis Marlina kusabab watireun kawantu tos hudang ngajuro. Cing atuh mana eta si Nyai sina dadaharan karunya sahanteuna ari nu hudang ngajuru mah karasa meureun ku mana oge. Ih atuh puguh we abahna karasa ku abdi ge ke Nyai antos sakedapnya urang haneutkeun heula ulah tiis teuing peperihon rencangna teu aya. Ah sawios atuh ibu tong ngarepotkeun. Eulis Marlina bari ngareret ka budak keur sare meuning ngagebra di bulan ku samping kebat nu boga imah. Teu ngarepotkeun Nyai keun da aya, jawab pamajikanana kokolot kampung bari ngaleos ka dapur ngahaneutkeun sangu jeung deungeuna saaya-aya. Anu teu sakumaha lila geus norojol deui bari mawa dahareun sok ditundaan dina meja sarta eulis Marlina dititah dahar kalawan teu leleda kusabab beuteung lapar atuh bak wae dahar mani bangun ponyoeun naker. Sabada rengse dahar eulis Marlina jeung nu boga imah ngarariung di tengah imah sarta teu lila kokolot kampung nanyakeun tina jujutanana kaayaan eulis Marlina. Nyai tak kieu nya ayeuna bapa mung peungesal se deuk aya tanyakeun da puguh tadi mah Nyai ge nyaho sorangan sakitu riweuhna sakitu galempurna. Maklum sifat jalma teu kaop aya hiji hal sok digede-gedekeun. Cobi Nyai ku ayana kitu bapa pasihan penjelasan kumaha jalan-jalana dugi ka Nyai ngarandapan katunggaraan anu sakitu poharana teh. Sur kokolot kampung
nalengteng pisan sapertos nu hoyong uninga lelakon hirupna Eulis Marlinah. Atuh ku ayana pertanyaan ti kokolot kampung kitu teh pikeun Eulis Marlinah mah geus teu hese beleke deui, paralak bae didadarkeun ti awal nepi ka akhirna anu disangka arek niceun orok ngan soal nu jadi salakina mah tepati dijelaskeun teuing ku sabab leuwih ti heula geus dicaritakeun. Dina sajero Eulis Marlinah keur ngalalakonkeun hirupna kokolot kampung sareng bojona teu lemek teu nyarek nu saukur lambai pating kalumecrek mastakana garogodeg samalah bojona kuat ka carinakdak ngiring sedih lajeng ngiring nyambungan kana carita anana Eulis Marlinah. Dedeuh teuing Nyai anaking, panyana ibu mah sanes kitu lalakonna. Pohara eta mah katunggaraan teh Nyai. Ibu mah ku ngupingna kasauran Nyai anu nembe. Hate teh mani asa pating seredet. Ras ku diri ibu sorangan. Anu rumaos ibu ge tos teu ibu teu rama. Malah teu gaduh wargi-wargi acan. Sapertos kitu we Nyai. Mung untungna teh kanggo ibu mah. Apana barudak ridon dituturkeun ku ibu. Da upami tos teu aya apana mah. Ibu ge kana kitu wae panginten Nyai. Namung sakituna deui wios sing sabar tawakal kalayan ulah dianggo alit mana suma wonten dianggo aral subaha mah kedah nampi we kana ganjaran piraku sugan Gusti Nu Maha Suci ge bade ngantep bae kitu. Margi pangeran mah sifat welas asih sifat menang kalayan teu weleh janten lautan hampura upami leres-leres urangna tauhid sinareng percanten ka anjeunna. Piraku sugan urang bade kieu salalamina kumargi tina sagala rupihal tos aya babandinganana sapertos siang mayunan caang halodo mayunan ngiji aya bagja sareng cilaka ta salira urang ge nya kitu aya babandinganana anu miskin teu tangtos calik dina kamiskinanana atuh sawangsulna dinu nuju hirupna nyangga haliah dunya. Atana picek cohagna mah nuju mejehna urung nangtung siang lempang teu acan tangtos calik dina tumpukan dunya kedah wae aya perobihan anu mawi sifat jalmi kedah panjang elingan kedah emut kana purwadaksina sinareng kedah emut kanu ngayuga siang kalayan wengina jalaran aya nu ngatur sinareng netepkeun kudrot irodatna tiang maha agung. Kukituna omat Nyai anaking ulah lepatnya nampi kana ganjaran papasten ti Gusti Nu Maha Suci malih kedah ngucapkeun nuhun alhamdulillah sugan bae jalan katunggaraan atanapi ganjaran Nyai nu ayeuna nuju karandapan teh nawiskeun hiji hikmat kanggo mayunan kabagjaan. Saur bojona kokolot kampung nutup cariosanana meni sakitu panjang lebar turung matak nyerep kana ati sanubari nepi ka Eulis Marlinah ngadak-ngadak hatena asa rada caang. Sayaktosna ibu sakumaha anu dipisanggem ku ibu nembe teu aya lepatna malih sanaos kanggo abdi ge leres teu acan cekap pangalaman perkawis eta mah tos ngagaduhan kayakinan asa piraku hirup abdi bade kieu bae salalamina. Kantenan upami teras emut kana kaimanan sareng teras kanu dikandung rupina lar kareta api majeng anu sakitu nyuruwukna tarik kaliwat saking duka kumaha raga abdi waktos harita ibu mung saena masih keneh dipaparin caang emutan. Nuhun Nyai anaking ari tos kagungan katebelan iman kitu mah insya Allah pangeran hamo maparinan kabagjaan ka Nyai. Bojona kokolot kampung nyambung deui cariosan bari socana ngareret ka orok anu keur ngagebra atuh juruluk bae ci socana ngalembereh rupina watir ningal murang kalih anu teu kantos lami carogena ngiring sasauran.
Atuh anu salajengna pamaksadanya teh bade teras ka mana. Sur kokolot kampung bari ngareret ka bojona lajeng netep beungeut eulis Marlina. Rupina bade ka mana bae Bapak, milarian pakulian menawi aya nu ngulikeun. Kumargi abdi sareng pun anak kedah neda. Mangkaning teu aya nu makayakeun. Ari sanes abdi nyalira satekah polah mah. Kieu bae Nyai ayeuna mah. Kitu ge manawi bahan katampi sinareng teu janten kaabotan beres sanggem Nyai tadi nyebatkeun teu kagungan jugjugeun hartosna Nyai teh bade sakaparan-paran anu teu acan tangtos dumukna tah ayeuna mah tibatan walurat di jalan langkung sae atos bae di dieu satungtung Nyai teu acan jag-jag laras mah kitu nya mana. Sur kokolot kampung bari ngareret ka bojona kalayan harita keneh teras diwalarah. Laras abahna kahoyong abdi ge kitu atos bae si Nyai teh ulah ka mamana deui. Margi hawatos ku tuang putra kasebat masih keneh bayi parantos dicandak asruk-asrukan. Nya sakinten upami tos rada ageng mah moal patos salempang teuing sanaos bade dicandak turun gunung unggah gunung ge. Atos bae Nyai di dieu sareng ibu keun ku perkawis neda-neda kitu ulah dianggo janten buah emutan. Kumaha parangna atuh ibu sareng apana barudak mendak tangtos Nyai ge mendak dibelaan diduakeun ditilukeun sanaos teu kitu ge piraku sageui kasebat jalmi teu aya milikna. Ibu mah Nyai kitu sotenan sanes agul ku payung butut atanapi saur cohagna ujub briata kabur kalayan sanes reueus ku kakayaan mung anu diemut teh ras ka diri ibu sorangan. Ibu abdi teh anu kalintang ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketik kabingahan ditampi lahir batin tina kasayaan manah ibu rawuh Bapak terhadap abdi. Namun kumaha kinten-kintena pala putra atanapi wargi-wargi ibu sinarang Bapak di dieu moal janten gangguan kasalirana. Bilih bae ngajantenkeun gangguan sawios abdi mah bade mios nuturkeun indung suku ku jalaran anu tangtos ayana abdi di dieu teh kana tangtos ngarepotkeunana. Sedengkeun kaayaan abdi anu batan sakieu kauninga ku ibu rawuh ku Bapak diwuwuh abdi ridu kupun anak. Saterepotna oge gaduh murang kalih anu tangtos kagiridig atanapi saur cohagna mah kageuleuhan kakeumehan. Upami sakinten bapa rawuh ibu henteu janten kaabotan mah unjuk nuhun. Namung abdi ge moal salamina rupina parantos pun anak rada ageng mah tangtos abdi ge bade milarian deui tempat sakantenan abdi hoyong usaha. Kitu jawabna eulis Marlina nyaritana bari lelenggutan kusabab geus tunduh kawantu geus peuting nakeran. Bojona kokolot kampung ngareret katingali eulis Marlina lelenggutan atuh teu kantos sasauran deui enggal bae miwarang kulem kalayan anjeunna ge parantos tunduheun. Atuh teh sebeleke deui eulis Marlina ngojengkang ka kamar bari mangku budak sok digolerkeun dina dipan anu geus meunang ngamparan sarta harita keneh eulis Marlina sare meuning ngagebra kawantu tas capek sapopoe leuleumpangan. Rai poe kaayaan eulis Marlina geus rada beda awakna rada lingsig kalawan rupaan deui kawantu dipikanya apisan ku bojona kokolot kampung samalah teu meunang incah balilahan deui kudu salawasna cicing di dinya. Ku ayana dipikanya kitu teh kahiji matak pikarunyangeun katambah-tambah eulis Marlina bisa mihapekeun diri. Isu keneh geus gurmirun seuneu mangnaheurkeun cai sagawe-gawe di dapur estu mani singer naker kana barang gawena teh samalah harita ge keur nguprok we di cai mangnyeusehankeun pake anu boga imah kalaresan kokolot kampung sareng bojona harita nuju ngawarangkong di tengah bumi anu tayalian nyaurkeun perkara eulis Marlina. Mana sur kokolot kampung ngawitan sasauran geuning ieu si sinarion teuing isukane geus aya cikopi. Kapan si Nyai tanginas rebun-rebun keneh tos mangnaheurkeun cai abdi mah bet bororaah teuing teu kiat ku tiris
walar bojona bari salirana pupurungkutan. Lain ku kitu mana Abah mah ngabandungan si Nyai geus aya kana samingguna di dieu. Estu mani gorejag kalawan singer kana barang gawe teh diwuwuh ku getol deui kana ibadahna. Eta we penting tadi sabada salat isya teh tuluy maca Yasin mani asa kayungyun. Ih, da muhun atuh Abahna sanes abdi ngalelewe salaresna pisan. Keur geulis teh kayungyunna keur kana barang damel mani teu aya kapetolan. Tos kantenan ari ibadahna mah da ku abdi ge katingali sakitu husuna. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.